Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dina ieu pangaosan disebat nama nuzulul Quran bari tafarukon para santri. Tapi simkuring moal langsung nyarioskeun ngabahas masalah lungsurna Al-Qur'an. Sugan kabujeng waktosna eta mah engke bae dipengker. Ayeuna mah urang nyobi-nyobi luyu sareng ukuran simkuring dongkap ti dayeuh ka dieu panyawat urang dieu peryogi disuntik ku bahan nu parantos ku simkuring disayogikeun. Nyaeta urang nyoba-nyoba ngabahas masalah ridho tangtuna ge ridho Allah. Sababna simkuring ngabahas masalah ridho anu kahiji mah tangtu bae bongan tadi ge diaos la ilaha illallah la maqsuda illallah. Teu aya hiji tingkah laku jeung teu aya hiji nawaitu nu dilakukeun ku jalmi mukmin muslim iwalti rek ngudag-ngudag karidhoan Gusti Allah. Eta nu kahiji. Nu kadua pangna simkuring ngabahas ridho patali aya nu naros kapungkur nalika simkuring ngajak nganjang ka nagara deungeun-deungeun. Ketua Persatuan Umat Islam di Nagara Batur naros ka simkuring. Pertarosanana luyu jeung pertarosan salah sawios ajengan tadi nalika ngobrol di Lebet Bumi ajengan. Naon sababna Tuan Gojali kitu pokna. Dina zaman kiwari teh jelema keur mejeyna sono bogoh kana agama Islam. Baheula mah hadis jeung Quran teh siga milik santri we jeung kiai. Ayeuna mah tukang obat di sisi jalan oge teu weleh ngadalil. Baheula mah ilmu agama teh pabinihanana di kampung. Pabinihan ilmu agama teh di Tanjung Laya di pasantren di dieu. Ayeuna mah di kota ge jelema teh geus sonona kana Quran teh luar biasa. Teu ngarasa isin, teu ngarasa aib. Salah sawios perwira tinggi jenderal diajar alif ba ta sa. Bakating ku sono kana Quran. Baheula mah maca Quran teh ukur lafadna wungkul paralun ari kuduani kurah koreh ka jerona. Ayeuna mah dikarorehan eusining Al-Qur'an ku kolot jeung ku budak. Baheula mah lamun aya kecap ku basa Arab sanajan lain hadis meh dianggap hadis. Ayeuna mah sanajan nongerak hadisna lamun teu puguh rawina jeung sanadna mah jelema teh teu percayaeun. Tegasna dina danget kiwari teh jelema keur mejeuna sono bogoh kana Quran. Tapi naon sababna ceuk nu nanya. Beuki dieu jelema teh beuki sono beuki gebogoh kana Al-Qur'an, naha atuh dina bukti nama jelema teh kalaka beuki jauh hirupna tina Qur'an. Qur'an nama pada maca ku sararea
tapi anak geus diguar eusina bari ngarupakeun parentah atawa panyarek, jelema teh kalah ka beuki tararik lumpat ninggalkeun Quran. Eta pertanyaan nu kahiji. Pertanyaan nu kadua ceuk manehna. Ieu teh abad kamajuan disebut alam beunghar. Baheula mah listrik teh tacan dugi ka Tanjung Laya. Di Indonesia nu boga motor teh bisa dibilang ku curug. Ayeuna mah motor teh tepi kana galeng. Kajeun meunang nganyuk bari can punah. Baheula mah televisi teh di urang dayeuh kitu ge hiji dua, ayeuna mah tepi ka sisi gunung. Bari teu saeutik nu meunang maling. Tegasna mah ayeuna teh alam beunghar, ceuk nu nanya naon sababna atuh? Sakitu rejeki keur pada boga, ari jelema bet katempona teh susah kabeh. Kapan hayangna rejeki tepi ka teu dipilih halal jeung haram teh hayang bungah. Ari ieu rejeki nyampeurkeun susah datang. Naon sababna? Urang entepkeun deui pertanyaanana. Ilmu agama beuki baroga sadayana, tapi jelema tambah jauh hirupna tina agama. Malah terutami di desa Pihariwangeun. Baheula mah urang kota teh pamiceunan kagorengan disebutna teh di kota tempat maksiat, ayeuna mah tibalik. Da di kota mah danget kiwari jelema nu tahajud jeung duha teh teu kaasup jelema getol. Da urang kota mah duha 8 rakaat teh biasa, tahajud 11 rakaat ngahiji jeung witir teh biasa. Di desa mah waktu kiwari duka da asana boro-boro tahajud, lohorna ge dihijikeun jeung asar. Naon sababna? Kusim kuring dijawab sababna teh seueur pisan. Jawabanna teh aya jawaban lahiriah, aya jawaban hakikiyah. Jawaban lahiriahna mah tong diguar di dieu, eta mah bagian di fakultas. Di dieu mah urang ngajawab bae jawaban hakikiyah nu patali jeung ieu pangajian. Nu jadi sabab pokokna mah ceuk sim kuring lantaran manusia dina zaman kiwari, manusia sajagat. Kade ulah nyari ati urang dieu, sajagat ieu mah. Ti wetana semet paranti bijil panon poe, ti kulona semet paranti surup panon poe. Dina danget kiwari manusia teh rata-rata keur kaleungitan eusi hate. Urang Cicalengka mun disebutkeun leungit eusi hate moal pati nyeri. Da make bahasa diplomasi. Bahasa dibungkusan, mun dibodaskeun masih kusim kuring kakara ngagibeg. Leungit eusi hate teh kurang leuwih coplok iman. Salangit teh manusia ayeuna teh. Ceuk nu nanya naon bahayana jeung naon rugina lamun manusia leungit eusi hate. Kusim kuring dijawab rugi 7 kali. Sabab hate teh ceuk Kangjeng Nabi lir ibarat raja. Al qalbu malik. Hate teh lir ibarat raja, pusat Jakarta mun di Indonesia mah. Lain ge raja lamun teu boga wilayah jeung daerah nu jadi bawahanana. Walahu junudun, suku, leungeun, lambai, ilat, kuping jeung paninggal teh kabeh oge bawahan hate. Ceuk Kangjeng Nabi saterusna fa idza shalahal malik, di mana hade hatena moal boa shalahat junuduh, ucap lampah lengkah jeung paripolahna ge katut reret jeung delekna bakal sae luyu jeung sae eusi hatena. Fa idza fasadal malik, di mana jahat hatena fasadat junuduh, tong ngarep-ngarep teuing meunang kahadean ti jelema nu goreng hatena. Sabab ucap lampah lengkah jeung paripolahna ge bakal goreng patut luyu jeung kagorengan hatena. Jibeh dah hate mah. Eta bahayana teh.
hate jelema nu sakitu pentingna kosong tina eusi atuh ceuk setan lakadalah. Sabab nu butuh ku lemur matuh tempat padumukan teh lain jelema wungkul, setan ge butuheun. Ngan setan mah ngadegen lemurna teh lain dina Tegal, lain dina sawah. Tapi dina hate jelema, setan keur neangan pilih mureun ti baheula ret kana hate manusia kosong tina eusi, ngeplak lir ibarat tegal nu teu kadeuleu tungtungna, ceuk setan lakadalah. Leut ngaleut setan 2 batalion. Mamawa meteran. Dikapling we atuh hate jelema teh ku setan. Nyawayahna total jenderal hate jelema teh jadi kampungna setan. Lamun hate geus jadi lemurna setan ulah kaget leumpangna leumpang setan. Tara hayangeun leumpang lamun lain setan nu ngajakna.